Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat kadua ngumbarareina, tilu ngumbaleungan dua jeung sikuna, opat ngusap saeutik dina sirahna, lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna opat rupa ngabatalkeun kana wudu. Coba bilang ku anjeun ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salah sahiji kubul dubur naon wae lian mani, kadua na leungit akal sabab edan, sabab weureu sare sakalor jeung ayan, anging jalma sare nu rapet biritna kana tempat diuk, teu batal wuduna katiluna paantel, jeung awewe jeung lalaki duanana pada gede, batal sote antel jeung lain mahromna, sarta teu make hahalang antarana, kaopat nanya bakubul sareng dubur, bangsa kudam paleungeun eta dilanggar, batal sote antel jeung lain mahromna, sarta teu make hahalang antarana, kaopat nanya bakubul sareng dubur, bangsa kudam paleungeun anu dilanggar.